kayak hasil malah mendudak-dudak yang kumamang itu. Malah mah iya yang ngasil kasura kamari. Aduh aing menikahnya ulin lah. Nyar-nyar palingan sugan buah-buahan. Batur pan ku yang di embat. Awak. Aing hirup kieu teh. Manang geus gering ya aing kuare. Awan peduli ka aing burungnya. Iya gara-gara barudak ya pasti gara-gara budak ya kamari. Ngapak-ngapak budak kayak sampai kecapean nih, sampai lelah doang kila. Riang bae kuarena. Beuh lawan panggih ta budak ku aing disemur demi teh. Aing mending istirahat di dia lah. Iya. Nyantai mengenakan angin. Beuh. Oh jadi itu tuh ya motor saya tidak ada gua di leuweung. Angkat jakonya. Itu mamang nu kamari teh geus udah aing. Di leuweung jeung barudak keur maling itu ke rumah leuweung. Kamari setang udah aing. Kuari aing tinggal belas budi di jailan ku aing digeber-geber gitu teh motorna. Aduh. Dia ngerasalin itu tadi. Henteu. Bira aku yang mah. Oh bener yang eta. Nu bener. Kayak dia nya nu gebrek-gebrek motor aing nya. Ampun mah. Aja mah. Boh, demi teh nga jelema da kuare. Dasar aing keur muriang aya bae teh nu hasud da. Ada gawean aing. Ulah peng. Uga aing nya ulah leus kieu. Boh lamun panggih deui eta ku aing jelemana demi teh ku aing diurab eta jelema. Aduh. Nah, teh jelema. Beh, tak dia mamang kemari ku aing kira pandi be. Bedil ku aing roda di kira ku cepes. Anyar bedil beh. Mantap kira lagi di hembek ku lain deui. Siar ku aing satara. Mananya? Areh, ieu hirup di lembur. Pulang-pulang teu parugo. Nya paroek aing enggak. Kamu nih kuarinya? Aduh, aing. Yang ka ditu nya. Tiarap, os dah bedil ku aing. Oh, sadia. Awas. Oh, ai tujuh makanan. Oh, teu si Arif. Oh, aing kadang inget saya on hujan mikila. Panyakitan jelemana. Woi, ming balik aing. Belum daki ku aing bedil. Lumayan kira anyar keneh. Ini mah mamang nu kamari teh ya. Cium ku aing lagi. Mantap. Edan. Oh, malu koi. Awas. Awas. Benar. Dibeli kamari rusak. Oh, jangan sendi ku angkat tukang na. Alah aing mending balik lah. Cuaca meni poek kieu nu hujang doang nama. Sieun aing di leuweung.